Ami pada naros ka Mama Ami. Ai kamari ka bagian daging sapi di mana di dia? Di Masjid Sinang Raya Ami Raya. Sasano di dieu tante? Anu teu acan teh da seueur da si Maika, terus Maati, Teh Alis, itu saha Ma Oom, Teh Selvi. Seueur anu teu kabagian teh. Ai pemotonganna di mana? Pemotonganna di TPA. PRT anu can kabagian catet teh. Seueur Oh can iya. kabagian. Siap Bu. Kira-kira saha anu can kebagian Bu? Teh Alis, Alis, Teh Selvi, terus Nyai, Ma Mhm. Oom, terus Maika. Eta we ta si Herti. Cenah bieu ngabejakeun teu kabagian, ami da. tak ieu teh geus asup sadayana henteu. Bisi-bisi anu kasingsal, bisi anu teu kabeuki ke jadi piomongan deui. Ya. Coba. Sahanya. Sok ibu di ieu di data deui. Di data deui. Di data Oh. berarti kan Kak anu kabagian anu henteu. Iya, Mama Nida teu kabagian Tah teh. eta Mamah tidak perlu eta. Mama Nida teu kabagian da di warung da Lalu teu kabagian bisi ngomong. Mama Nida tah si eta tah si Aam. Aam di Kidu mah aya cenah teu kabagian teh. Tah terus tah kabagian teh anu marada loba ieu. Ya, Terus ya. mudah-mudahan ieu dagingna bisa walatra, bisa kabagian. Bisa walatra. Kitu PRT dibagikeun lah pokona. Aduh, puntennya Pak RT ya badan natati heulanya. Oh, sok mangga. Aduh, meuli teu kiat ieu peganan ya. Jadi cangkeng Bu. Aduh, teh cangkeng. Kurang minum eta teh ibu. Aya lah sok seueur Oh, kawas iya, pokoknya biasa, pokoknya gitu. Punten we nya Pak RT ya. Mau sok wias. Sok hayang nangunjar da cari teh kitulah. Bisa dimaklum ibu da itu sepuh mah kumaha atuh. Abi ge sami da ieu teh meuli. Cangkeul deui. Nya cangkeul teh meuli kudu dipiluhun deui. Hayang cari ieu cara rangkeuyan ya. Ya hayang nangunjarnya punten nya nangunjar ya. Samangga. Setiap itu dengan para wae geuningan ieu teh Tadi geuningan. meureunnya ngatosan gantingan. Duh aing ngomong-ngomong can ka bagian kurban ieu nya. Balik di pulang kampung di Jawa ieu. Suganda ka bagian meta ka bagian piraku aing biasa aktif peda balik kampung aing teu menang kurbannya. Tah, mah aya keneh teu anu encan kadata. Urang data sakalian supaya bener-bener kabagi kabeh. Atos da sadayana ge. Atos. Atos. Anu di belah lebak atos. Atos. Nya Atos sadayana. PRT kenaon karupulnya. Siga nama itu gantingan aya keneh. Yang kebetulan can kabagian. Ditangkeun Karunteun kararasan PRT. Tujuan naon ieu karupul ieu? Geuning eta Kang Enot. Tuh kali dia urang data bisi can kabagian ieu jatah kurban. Sok cari Kang Enot cari. Muhun PRT, aduh nembe ugi weh di Jawa teh. Pulang kampung kararasan ieu nuju naon babagi kurban. Kararasan teh can kabagian. Nuju naon ieu teh PRT? Ngadatanan ieu PRT? Ieu teh nuju ngadata anu encan kabagian ye Kang Toni. Oh gitu. Kang Toni. Itu si ayeuna ieu aya Kang Toni gitu. Yang Inot we data keneh. Oh eta keneh. Baca ka biji ge bilihna teu kadata panapi teh nembe uwi mudik ieu. Mohon. Siap pokona mah. Kang Toni ulah sampai teu kabagian PRT. Oh nya atuh kamari abi teh nyate. Maknya Kang Toni teu kabagian. Kalau kamari mah anak asup ka hungkul kabagian nyarate. Asup oke. Siap. Ya PRT punten abi mau alami aya tamu tadi teh. Oh gitu. Mungkin jatah abi gantian abi pangjajapkeun ke buminya. Mangga. Ngaturnya satu aja. Benda eta mah tugas PRT atuh. Siap. Bikin dijajakeun kitu ka bumi Kang Toni. Sira da seueur. Aturan PRT malami mangga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, mau bagi ngulit. Duh, aing maka bagian sebab ku aing teh angkeun ku aing teh bagian teh kabagian mah aing pasti ngadeat aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, yo. Ajib euy, ieu mah ngeunah, ieu mah euy. Aduh, Pak RT mah bagi-bagikeun wae, ai urang mah encan kabagian teh. Tenang, Mang Aloy. Nah, beneran ieu aya Mang Aloy. Wayahna bantuan urang
bagikan daging kurbannya. Atuh sok, Pokoknya ya. jatah Mang Aloy aya. Aya. Ya, Nya. Jepang Aloy, jingjing, urang bagikan, urang keliling di lembur. Nah. Amanah ieu teh Mang Aloy Iya, kebagian pan beureun kabehan. Birang uih mi ah. Yuk atuh mah yuk urang eta pamit teh ka Pak RT yuk. Pak RT bade uihnya. Oh mun teh heula Ibu, apa nih jatahna aya. Nah, ieu lumayan. Insyaallah tahun hareup mah bisa lebih gede. Oh, nya atuh nuhun atuh Pak RT nya, atuh nuhun Pak RT. Mun. Nya, nya, Salam Pak RT nya. Pak. Nya. Suami ibu-ibu. Mun. Mangga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tinggal ayeuna teh Kang Aloy urang kirimkeun ka nu deukeut heula ka Mang Toni. Nya. Urang babagi daging kurban. Aduh, urang ka Mang Inok teh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya nuju. Aduh, ini murah. Lagi, ai Pak Ingat mah ngarti we, pas arek dikirim teh dagingna nu disiapkeun ruhana. Ya, anu. Tadi sesuai janji abdi balik nyate. Oh, iya, Maka bener. disiapkeun itu. Ada dua ya. Eh, emang aloy oke nih. Kan Mang Aloy Lagi jadi dua. Terserah itu kan bagian jatah gua. hiji. Oh iya. Ambil ka bagian batu. Siap, haturun Pak RT. Nah. Loy mengalih haturun. Mang Paten ya. Haturun. Banyak ya. Langsung disate Pak RT. Soalnya masih kena Siap, keliling siap, haturun. Ya. Nya. Oh iya salah-salah ieu. Coba Mang Aloy. Coba tempola. Bara urang deui nu can kabagian. Anu kebagian mah tilu deui. Berarti ngan dia hungkulnya? Iya. Oh, ya orang tutaskan Sok, ini ya. mangga atuh. Hah? Yuk. Wah, atuh. Janit. Yuk, malai urang ka Pak ya. Ka Pak Anton. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Anton. Ya aya jatah kurban. Alhamdulillah. Aya hiji ya. Tah, Nah, ini sapi apa, Mbak? ieu teh sapi plus mek. Oh, sapi Oh, lumayan nih. Seberapa coba kan. Manfaatkeun nya. Alhamdulillah. Guranya teh. Siap. Pokoknya mantap. Sip, hatur nuhun, hatur Yuk, nuhun. mangga Pak Anton. Mangga, mangga. Nuhun ya, Pak. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata entos kabeh sadayana. Alhamdulillah tuh Kang Aloy tuh kurang dicoretan, batik sabagi kabeh. Heeh. Ari bagian urang ka mana ieu? Eueuh. Coba Kayak- bagikeun heula aing capek di ditu ka dieu teu kabagian aing. Riweuh di dieu. Jadi lah Mang Aloy. Kayak orang tinggal di datana. Nah di dia teh aya Mang Aloy tuh di sana nya. Kumaha? Urang bagikeun ka ditu ka RW, ka ditu ka dieu ka dieu ka ditu. Aduh, urang liar urang teu kabagian mah urang arah tuh. Aduh, kamureun kudu mecet deui maena. Ari main nama eueuh geus seep ah. Rugi urang. Aduh, Mang Aloy habura we nya dia mah minta ikhlasna atuh Mang Aloy. Ya. Aing mah